Lagi-lagi masak jengkol. Jadi caritananya barudak ieu aing meuli jengkol 10.000 sakilo, ngamurahan bae pan ieu jengkol teh nyaho ku usim teh nyaho kumaha aja pokona mah ieu aing murah bae kabenerannya. Ngeun meulina tinu boga tangkal nadak ja ai tinu padagang mah biasa bae 15.000 tah tidak lupa di ku aing di dieu nya di cabean, di muncangan, di bawangan atuh di gerok pandak doang kieu teh nyaho aing teh nyaho bumbu naon ieu menurut Dararia. Ja aing mah bumbuna sok kieu bae nu penting mah ngeunah dasar sok ayana budak nyangen aya kieu-kieu na ieu bumbu aing mah geus telok macam-macam doang batur teh ya. Jengkol na geus dikulup, bumbuna geus diulek, tapi ulah poho jengkol ieu da kudu dipek-prekan heula tah nya heueuh meh gepeng atuh pan nyerep samara dak aing geus gepeng mah. Mek prekan geus anggeus lanjut barudaknya ieu samarana digangsa heula, laju geus digangsa mah tah asup keundak si jengkol nanya dikurah kareh ulah poho tuh dak heueuh dicayan heula meh nyerep teh samarana. Lanjut di kecapan laju deui daknya diuyahan imah royco dak heueuh tadi mecinan atuh gulaan ulah poho biar ada manis-manisnya tah dak ieu uyah. Kebel ti kebel samarana geus nyerep karena caina ge geus saat tuh dak heueuh atuh nafsu bae pandakana jengkol mah dahar ge sok wanikeun ku poho saboboko bae mah beuh atuh lendor. Najan teu jeung lauk deui ge parang saing mah jeung jengkol doang ge ngeunah.